Bismillahirrahmanirrahim. Walihyati sareng ngumbah kana janggot minar rojuli anu tetep tilalaki wahia sareng ari itu lihyah bikasri lami kalawan dikasrahkeun lamna eta asy'ru bulu annabitu anu jadi itu sya'ru ala dzaqoni luhureun gado khosotan kalawan tangtu wahia sareng ari itu dzaqoni eta majma'ul lahyani tempat kumpulna carehang dua in khofat lamun carang itu lihyah wajaba mangka wajib naon goslu dzahiriha ngumbah luarna itu lihyah wa batiniha sareng ngumbah jerona itu lihyah wa in kasupat sareng lamun kandel itu lihyah wajaba mangka wajib naon goslu dzahiriha ngumbah luarna itu lihyah wala yajibu sareng teu wajib naon goslu batiniha ngumbah jerona itu lihyah li usri isolil ma'i karena hese nganepikeunana cai ilaihi kana itu batin ma'al kisapati sarta kandel goeronna diroti anu henteu langka walima sareng karena aya perkara rawa ngariwayatkeun saha al Bukhari Imam Bukhari kana itu ma annahu sa'nyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta tawadoa hudu Kangjeng Nabi fago rofa tuluy nyiuk itu Kangjeng Nabi gorfatan kana siukan gosala halna ngumbah Kangjeng Nabi biha kalawan itu gorpah wajhahu kana laraina itu Kangjeng Nabi wakanat sareng kabuktosan naon lihyatuhu janggotna Kangjeng Nabi al karimatu anu mulia itu lihyah eta kasipatan anu kandel wabil gorpati sareng ngumbah kusiukan al wahidati anu sahiji itu gorpah layasilu henteu tepi naon al ma'u cai ila dalika kana itu lihyah goliban dina gagalibna fa in khoffa mangka lamun ipis naon ba'duha sapalihna itu lihyah wa kasupa sareng kandel naon ba'duha sapalihna itu lihyah wa tamayaja sareng narima beda itu ba'du palikulin mangka eta tetepikeun saban-saban sahiji hukmuhu ari hukumanana itu kulun fa illam yatamayaz mangka lamun henteu narima beda itu ba'du biangkana ku secara kabuktosan naon al kasipu anu kandel eta mutafarriqon anu narima pisah baena asna il khofifi antara tengah-tengah anu ipis wajaba mangka wajib naon goslul kulli naon goslu kulin ngumbah saban-saban sahiji kama sapertikeun perkara kola anu ngadauhu kana itu ma saha al Mawardi Imam al Mawardi li anna ifrodal kasipi karena sanyana ngawungkulkeun anu kandel bil gosli ku dikumbah eta ia suku ngamasakatkeun itu ifrod wa imrarul ma'i sareng ari ngaliwatkeun cai alal khofifi kana janggot anu ipis eta la yuzi'u teu cukup itu imror wahada sareng ari ieu la yuzi'u eta huwa ari itu hada eta al mu'tamadu kaul anu mu'tamad wa ingkola sanajan ngadauh itu Imam Nawawi fil majmu'i dina kitab al majmu' ma ari perkara kola anu ngadauhu kana itu ma saha al Mawardi Imam Mawardi hilapuma kana nyulayaanana perkara kola anu ngadauhu kana itu ma saha al ashabu santri wasa'ru sareng ari bulu al kasipu anu kandel itu sya'ru eta ma perkara yasturu anu nutupan itu ma al basarota kana kulit anil mukhotobi ti jalma anu mawa ngobrol bihilapil khopipi kalawan perbedaan anu ipis wal aridoni sareng ari godeg dua wahuma sareng ari itu aridoni
eta al-manhatoni anu turun dua anil qadri tina ukuran al-muhadi anu malebahan itu qadri lil uduni kana cepil kalihyati saperti eta kalihyati sapertikeun jangot bijami ima dina sakabehna perkara dina sakabehna hukum lukiro anu dicaritakeun itu ma wa kharaja sareng kaluar birrojuli kulapad rojul saha almar'atu istri wajib payajibu mangka wajib non goslu dalik ngumbah itu anu kabeh min hati itu mar'ah zahiron dina luarna wa batinan sareng dina jerona wa in kasupa sanajan kandel itu dalik linud roti kisapatiha karena langka kandelna itu mar'ah wa misluha sareng eta tetep misilna itu mar'ah al-hunsa ariwanu wa yajibu sareng wajib non goslu silati ngumbah kutil nabatat anu jadi itu sil'ah fil wajhi dina larai wa in khorojat sanajan kaluar itu sil'ah an haddihi dina batasna itu wajhi lihusuli muwajahati karena hasilna pahareup-hareup biha kalawan itu sil'ah wa'lam sareng kedah terang anjeun anna hada tafsila kana sanyana ieu perincian al madhkuro anu dicaritakeun bi syu'uril wajhi dina pirang-pirang bulu anu aya dina larai eta ida kana di mana-mana kabuktosan itu madkur eta fi haddihi tetap dina batasanana itu wajhi amal khoriju anapon ari anu kaluar anhu tina itu wajhu payajibu mangka eta wajib non goslu dohiriha ngumbah luarna itu khorij wabatiniha sareng ngumbah jerona itu khorij mutlakon halna mutlak in khopat lamun ipis itu khorij kama sapertikeun perkara pil ubabi anu tetep itu madina kitab al ubab wa dhahiruha sareng luarna itu khorij pakot ngan sakikituna mutlakon kalawan mutlak in kasupat lamun kandel itu khorij kama sapertikeun perkara firraudoti anu tetep itu ma dina kitab raudhah wa ba'duhum sareng ari sapalihna ulama eta qarrara netepkeun itu ba'du fi hadhihi syu'uri dina ieu pirang-pirang bulu hila padalika kana nyulaya anana itu madkur pahdar mangka kudu ati-ati anjeun hu kana itu khilafu dzalik tanbihun man ari jalma lahu eta tetep milikna itu man wajhani ari dua larai wa kana sareng kabuktosan naon asani larai anu kadua eta musamitan anu malebahan lil awali kanu awal wajaba mangka wajib alaihi ka itu manaon gosluhuma ngumbah itu wajhani kaliyadaini sapertikeun panangan dua ala udwin netepan anggahota wahidin anu sahiji itu udwin auro sani atawa ngabogaan dua sirah kapa mangka cukup naon mashu di ahadihima musab sapalihna salah sahijina itu ro sani wal parku sareng ari bedana eta annal wajiba sanyana anu wajib bil wajhi dina larai eta goslu jami'ihi ngumbah sakabehna itu wajhu payajibu mangka wajib alaihi ka itu manon goslu jami'i ma ngumbah sakabehna perkara yusama anu dingaranan itu ma wajhan ku ngaran larai wa birrosi sareng sanyana anu wajib dina sirah eta mashuba dima ngusap sapalihna perkara yusama anu dingaranan itu ma rosan ku ngaran sirah wadzalika sareng ari itu mashuba dima eta yahsulu hasil itu dalik biba di ahadihima ku sapalihna salah sahijina itu roksani dakaro nyarioskeun itu Imam Nawawi hu kana itu kawal pil majmu'i dina kitab al majmu' wassalisu wallahu a'lam bissawab.